Moy, Ye, si itu mah nyaho urang stres gitu. Yo gencreng we tinggal tadi tukang. anu laina. Iya geus pas geus disada sia teh. Tuh, Biasa nu kurangnya. piano atau piano. Tuh, dikurangnya. Si kule yang ada hadir tinggali. Takol sia tuh takol. Itu atuh. Aduh. Ntar Moy. Kurang wae kenaeun. Sok jaroget. Nah, mereka tinggal kompak set. Lep. Ses. Lep. Up. Dah. Mulai wae nya, urang lain. Geus lila kuring teh geuning lelengohan hate leutik mah hayang boga pasangan. Nah di mana jodoh kuring teh ayeuna ya ka dieu akan teu narima. Unggal penting kuring teu weule ngaduaan. Sing digancangkeun kuring menang jodohna. Mun geus menang rek dibawa kasih emak. Me emak jeung bapa teu loba tatanya. Si emak si bapa geus bosen tatanya. Pokna teh arek nepikeun ka iraha. Lamun kuring can menang wae jodohna. Ku si bapa rek dikawinkeun karanda. Suwe emang Moy. Kang Keun bae sia teh karana oge nu penting mah can boga budak atuh. lain ku masalah rana-rana dari atuh ieu teh. Lah iku mah loba budak gitu. Genep setengah budak oge. Kayak kita setengah aja. Berarti ieu mah tidak direkomendasikan keur boga anu penyakit jantung. Ya, soalnya kan stres terbatik budak gitu mah Atuh bisa ku akang pek bae atuh. Teh aing mending kene karana tapi can boga budakan daripada rendah gitu sia. Mati konyol kita teh. Yang keras ya. Geus lila kuring teh geuning lelengohan hate leutik mah hayang boga pasangan. Nah di mana jodoh kuring teh ayeuna ya ka dieu akan teu narima.
sakitu barudak rek karanda rek kaparawan nu penting mah sakinah mawaddah warohmah sakitu ti pusat mah ieu mah balik lamun wae teh